Ewing, Yo, kadang dari anak bocah di budak mau. anak pocang udah mau. Oh nyaho abdi Dina ge. pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pocang liwat, eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pocang mah tewak si pocang. Lah hoream cara rape. Ah, tu mah yang pocang. Hah, budak teh cicing beberik tah. Udah pocang lompat tari. Bot, aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pocang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul asup. Nah, terus Ugot tuh bisa bijil, ai pocang jalu. Cek pocang cenah. Beriling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kumana digadabah ku pocang. Geus beres pocang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mas si pocang teh?" Mantong sacaci si papi gitu. Bapak sia zaman Da eta pernah pocang ngaleueut. di opi. Maksudna daya dari anu yang polos kere sanasi di opi teh kumaha? Ya, ya teh make gula, make naon gitu pocang teh gitu. Ngaleueut teh dinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy, kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegereman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, teu nembalana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturan tinggal tulang. mana ngopi we ngeunah. Di kana ya. Kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta cek urang jelema teh euy ulah. Ulah Tapi atuh. anu halus mah kunti ka tipu ku budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cek urang ge anu ti peuting dinu poek. Ah, naon? Dinu poek pan di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema tidak aya jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ah ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ke sieuna dinu poek mana Din? Euy Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal euy keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dog lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajoklok teh aja. Aduh, dongeng aing teh rea. Teh geuning anu. Dongeng nu meunah urang nu dina kertapi. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring baneran lawan beureum. Beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem. Tret begitu eureun nolong. Aya naon, Mang? Teu aya naon kantun bumbuna unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek baris ke sok anu teu sieun ku pamajikan baris na geuning beungeut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek Bapak Lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu
berarti pan sieun kabeh ka pamajikan. An aya hiji saurang bakenca, dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duka atuh da dipi orang ngupun bojo. Heuh, sia ge di ditu. Baru dipuji, wah ieu jelema wanian. Teu sieun ka pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duka da dipi orang ngupun bojo. Heuh, sia ge kaitu. Aduh. Tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan muetas jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Teu syak bedog teh nyebut bedog hareup. Sia nyaho ieu? Bedog. Ari ieu belati tuker sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus ampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Jeleng-jeleng nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikian kadewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikian? Marawa bedog dikira aing sieun. Kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Halah. Oh, ada hari dongeng mah. Tuh nya pae. Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget mah dongeng-dongeng mah. Baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy? Tukang celep. Lain nu curugna eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Oh, tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap. Tut pae bangsat. Teu bakat kusieun daga pae. Keluargana menuntut kana boga imah. Tidak ridho ini sampai meninggal. Terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komena. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu ieu teh. Aya wae awewe eta teh nu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo. Nah, nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Bantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aider teh algojon teh jelema belegu. Tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana. Ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek ya. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudarana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon maka dihukum penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Model kitu. Aya kitu ayeuna Kakang. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya kan zaman Waduh kecipta. Hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya, ta eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya.
kaitu ka dieu mamawa pantau mobil. Ku batur teh dising-sirikeun, ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa pantau mobil, naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah pantau mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Arti cenah bari ngagidi. Ai sia. Lugu aja ya filosofi. Nya tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Joco coretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan dimaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, ta ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Har, apa abdi mah bohlam? Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Kudu teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirina jadi patlot. Sok ngarasa dirina jadi patlot. Manya, bawa dulu ka dieu dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng mah rea tuturna. Halah. Heuh da bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan orang tengah hibur jelema. Pada aya awe nu banci teh meukeun kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Ngucek-ngucek teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kayak teh ayam iku bokon. Kecek-kecek tai ku kokon. Nyaho. Yang happy ya si awewe lalaki teh bego. Lalaki na balagu main jorok yuk. Hayu. Dareng ucek-ucek tai ku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng kan mencubluk. Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa balagu da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah jadi bayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam Minggu caang bulan keur perduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh, "Lu daripada gini kita nyanyi dong." "Boleh." Ai gorowok teh maju tang-tang. Nanging malam Minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh, iya celegung. Romita Beauty. Monorjang. Oh. Nah, lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing dideketan ku sia. Teken ieu sia materai. Geus met dieu jeung. Ya. Di atas materai kita pernah teken. Lain malam Minggu. Aduh, da eta mah. Paneta nu bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas, itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Ieu lakina teh nyeri koplok. Apa leutik da sia mah kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ai ger teh rame. Wah, itu malam Minggu jeung ambulan, jeung hansip ngariung. Eta perkakasnya alat-alat tukar itu banyak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, Aduh. pendengar,
dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Ada SMS. Mohon dibuka. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Dirinya tadi ada rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Berjujung. Kekuatan rasa lagi jika bantengnya kokoh. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur Jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa satu. Kan weak di dahar di Bandung kan ya. Asal dia baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sabunnya, bubur cucu di Bandung Moal Aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkela. Bubur cucu jamin urang moal linglu. Aduh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujur. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanuk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur jujur. Nu nagih ngareos, gabur bulu dok mangkok. Bubur jujur. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh, makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh ka hareup eta salakina mun mamanapan sopan itu punten bae bapak mana widi-widian sanes umuhak abdi teh punten pisan hayang nyoco sirah ieu mah abdi nyanak sangu. Adi cek nu dicocor ka mana pun bojo nuju ngiram sakadap atuh asup heula ka jero moal bata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocok ku bata. Rubina sabios bedo bapak umami lain atuh dan ngidam sok rupa-rupanya kahayangna nya bener. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy moal benernya moal geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga dan harganya 750.000 capek kalau kontan kredit tah nona minta dangsa dangsa 4 kali 2 sama dengan 8 itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala bu, labu udah bingung mendorong nak kudu ka mana. Aya kok. Eta lagu nu kayak gitu. Tah dikoreh. Ya lamun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz naik kereta api jazz lain atuh ka mana wae eta mah sok ingat aya budak leutik naik katingali budak leutik keur naik kok budak lalaki keur naik ka tangkal jambu meureun malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kuninini jang ka diturun song teh duit 10.000. Jung ka itu tah, meuli celana jero. Nuhun ini, cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang masyar celana, dateng ngau celana jero, cek aki-aki. Atuh dewe kayak kitu merek naik we geus. Naik di celana. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah, 50.000.
Meuli silet. Oh, sudah mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pangneangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah aya aki-aki sorangan keur macul wah hese cokot teh ieu aki-akinya kiri we dibawa aki-aki teh aduh tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki aki-aki teh teroresan na nyeri bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis mungkunya alah elala jom main ba resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah urang mah mislila urang teu ka Brazil kok sepang teh parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang teh ngagabruk kredi di mana maka jeung Kang Edi omong si Maradona amanya da Maradona mah ngaran aslina melin Maradona kok disebut nama non sapopoena mah Maradona teh sok disebut non aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk Kang Cep ka urang teh di mana wae atuh diantosan saya Abah gitu da ramana mah jago penca si Pele nu karunya mai eta enak muskolot pan aduh muka tambal ban di Brazil teh papangi teh le cek urang teh akang nya main bak keneh wah tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor wah ya lagu naon ngeunah di kok terus bener kok naon nya euy anu ngeunah teh tapi da keukeuh di sirah urang mah prank engine teh mun teu bimbo prank engine ngan sakit we lauk ka begitu teh ari Andi William aya keneh sok Ieu ya Julio lah can't help falling in love. Kenaon eta kitu? Cingan, TikTok, Julio. Potong we. Apaan aya geuning eta di Merdeka Julio teh. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Si Joko suka lagu naon eta menyanyi jiwa raga kami. Aduh aing nepi ka kieu lagu. Aduh urang mampun lagu teh. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus bukan keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make celana jero deui lapisna nya. Teh teh barang kolosor leungeun teh copet diantep we barang geusup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorok ku capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka sawias ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Jomohon dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng-nengan di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho. Nya eta mah dongeng teh udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep laja wayang pan. Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean ni kabingung atuh. Tah hirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ye tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak mah teh kuligir make jangjang nyeun duduk we asupan oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh saha Gatot Kaca walah eta mah cenah euy Gatot Kaca bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu teh meureunana nya
Tolokon curug na tina bili. Aduh. Curug nu mana we teh mah curug. Tolokon bili. Reuwas malum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku bubur panas. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh, ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jika Gatot Kaca. Tobat. Ha. Ngeut atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh. Aduh, tah ieu. Eta dongeng nya. Tah, eta. Dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek nu ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung. Kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres sim kuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung. Cempe kabeh eta sasatua. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta cempe kabeh sasatua. Ieu teh sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Jeung marmot 200 bae meusieun. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng teh. Kumaha cenah we? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cenah? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Tah orai itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka murasieun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing. Garasi aing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditang ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. tuh. Oh, da eta ka urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua jeung dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Abang abdi mah bohlam. Eta mah teleponan di babet ke. Sama jelema mabok. Abang abdi mah bohlam. Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Nanti kasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik mana itu bulan panon poe. Saha, Bang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun kok gujrun nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe. Duh katuncep da bapak jalmi engal. Lu mabok pun. Duh kancep jauh bapak jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng.
dongeng tuan-tuan nih mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Ta aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, eta. Eta mah. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, we. Udin, siapa? Cerik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun anak tuan bagi duit eta nyawa teh kolotna mah. Mana Udin? Panggil di tangan. Harapun guruna tem bicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nandatangani sekalian sih. Terus terang apa? Cikuruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Sia nu lieur. Ya panjang namanya mana nandatangani. Ngaku ka abah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti cek urang Sunda teh di Jakarta mun eureun nyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da teu ajar sejarah saha kabeneran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi mineng tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma ni baruh ieu ini geneuk getih bubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager we euy wah tenang isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abdi cenah baru itu kakanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah keun we teh aya damari da apa teu dianter ku ece barang sup cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si jelema teh ajeun teuing da ieu ge lain curug akan mana ya lain curug aduh tak ingat dongeng aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan efek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong gejelik meureunna tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia kana naonan heuy buat didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bapak teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot
Ngejulurnya ari anu tunggu nate ti peuting aya berenang ieu anu moat nu poho deui teh dongengna euy urang yang anu saja nah. Poho deui euy dongeng eta teh. Da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok. Naon nya nu alus teh baheula teh. Ah poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naonnya? Kering ngadongeng atuh nah heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng. Oh nya urang negro baheula teh aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul. Bapak aing panghideungna sa negro mah. Nya teu bisa ceuk nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang ceuk nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong, keur main bal katemprang potong tah, katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cik nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut, poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitut na ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh. Ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung. Ah launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Aduh cilaka. Ah geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang. Puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo nu bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan sia monyet. Ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui. Kasiksa aing tegang. Nepi ka prai beurang nungguan senal hiji deui. Atuh hiji deui. Nah kumaha? Alah. Nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh. Aing mah. Malah aya nu ieu. Aya ieu tukang usup berarti mah kok. Pas sombong-sombong. Wah, saya nu ngusup jago di dunya mah cenah. Kumaha kitu euy? Urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunya. Walah, cenah eta mah. Teh ceuk nu kadua nyahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak ge digeleng-geleng eupan. Lauk teh nolo, buru atuh. Teu kiat ya yang nyantok. Buka kitu. Ceuk nu katilu. Teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apa? Tah, kudu kitu. Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contona deban seh, delam seh. Kitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyakana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sakola. Keur ngangon muning. Pande teh di bapana nanya heula. Bener mana sakola teh? Nya Pak, diajar naon ditu basa Belanda. Cing dewe kae nyaho. Ah ada gampil Pak. Heuh hayang nyaho ai lampu basa Belanda naon? Delam. Ai bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning. Tuh eta mah ambek. Hey the woods. Cenah maneh teh the school geuning ngadon dengon demun. Hayo debal. Ayo balik. Kitu euy. Tapi aya dongeng ya, udah. Ieu pikiraneun ya euy. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah.
lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena. Saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar ge sukses kana pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi buhar. Ai saya karesep teh cenah kana manang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Kumaha poe eta teh cenah. Terus eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancek na olohok nyawa kita main nih mabuk. Ini bayangkan we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah gitu kan Eta mah lain turutan. nya tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa barang rek geus kalapa rek turun teu nyaho ti tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya ke dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi teh surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah cenah. Ulah jang ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sadeu moal cenah ya Rek diunuskeun we. ini rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui nya aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah ieu marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunahnya panganan eta curugna abuskeun heula kana lahang. Marah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja sia. Mana meuli sia. Mana meuli sia sarua. Hiji-hiji atuh nama dame we geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dong aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh teh boga pamajikan nya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah da aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy mangga disasarung. Tah curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol.
Sup pada botol dicabut disada bling. Tak deui sup bling budak orang ngintip. Nah naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja sia." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah. Teu bisa beja-beja. Udud atuh udud ya. Hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngala buah. Eta budak orang ti kajauhan nyamperkeun. "Aki, sebling." Tadi jang kadieu ieu buah. Isukna aki-aki teh keur ngabedak, keur ngalalauk gitunya. Sampurkeun, "Ki, bling, kadieu ieu lauk. Aya budak ngora nu hiji deui, nah sok unggal bling-blingan di bere wae. Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur newakan. Aki, sebling. Teu nya mimitina sia mah. Dilarepkeun ka balong. Aduh. Kurang teh aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bungana. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah parasot geuna calana kaktus. Alah.